mual dianyukeun. Aya nu matak lamun bangsa kita dagang di kampung tanpa modal 30 lipat cilaka. Hirup dagang di kampung tanpa nganyukeun repot nyepot. Lamun urang teu nganyukeun repot. Malamun nganyukeun riweuh keneh ngan ukur catatan mungku duit di si anu komo nganyukeun ka panayagan. Nah, panayagan balalageun. Susah bageurna mah bager ngan nagihna hese. Hese kumaha? Ditagih isuk-isuk ceuk pamajikanana can datang nabeuh. Atuh pabebeurang. Ditagih pabebeurang karekreup cenah sare. Sore kang lineuk mah. Ditagih sore, kurang tadi cenah geus jig nabeuh cenah ini. Iya. Eta lieur teh. Nu matak lamun maneh nagih ka panayagan boh ka dalang kudu diintip. Ya. Diintip ulah anggang ti dapur. Sabab panayagan jeung dalang mah di mana balik nabeuh teh kurah korehna teh kana coet. Ya. Benar. Itu memerup sare sok nyocolan tamel. Iya nyocolan tamel. Tamel ledok. Tamu cerawung. Kurang Pak Cici Putri sakah? Tanyaannya. Naon Pak Cici Putri teh kas budak. Heuleungeun dikeun sakah? Sia mah kos bolon. Sia mah dek miluan dek moal-moal sapi. Coba eta kalancuk nyebut sapi. Ageuleus sam. Kita bisa ngerabok kerupuk naon duduk-dudukan gitu. Sak leungeun kekeun. Sok. Aing mah ngagugu we aya hiburan. Engke ku si Aka pilih dek kembang naon? Nya minangkana kembang radiul. Kabogohna kabogohna si tuyul kitu minangkana. Sok. Cing sok. Pak Cici Putri tereleh kemang Calempung kemang nam. Pak Cici Putri tereleh kemang Calempung aromanis kemang apa? Udel. Kembang nama kembang saga. Kabogoh kena urang Cisaga. Asik. Ayeuna akasak. Aing mah teu kabita sigan sakitu kabita. Naon kos nu gelo. Temai sapi. Kembang saga kabogohnya euring Cisaga. Gemes. Enak bagian areng baka. Masak. Pak Cici Putri terelek kemang Calempung aromanis kemang apa hareng. Kemangna kemang eros. Kabogohna Nyi Eros. Ada asik. Ada miluan sia. Sia. Peduli sapi sia. Enak bagian euy. Masak. Mun mau keujung Mang Eros. Kabogohna Nyi Eros, kabogohna Nun Eros. Pak Cici Putri tereleh kemang Calempung aromanis kemang apa Del? Kembangna kembang nona. Kabogohna si nona. Nona manis. Asik. Cikan aing miluan, cikan sok. Kabita. Oh ya, kabitaeun. Itu mah kabita tadi. Mang naon ai dewek? Pilih we. Halus mata kesep. Kembang malamun kembang engkoe tah kira-kirana kana naon kena? Kabogohna anu jempol kitu cekring. Oh bener sok. Sok.
Pacici putri terelek kemang celempung karo manis kemang apa kaepot kemang koe kabogohna sok ngompol goblok ngeunah sia kana batin lagi bung saing mata cadu jauh ge najis moal sok demi Allah enak sok moal lamun aing kitu gepukan sok awas ya muncul tadi sia yo jauh-jauh tinu jempol jadi kana ngompo ya so mangkol kene aing mah Pacici putri terelek kemang celempung aromanis kemang apa pot kemangna kemang koe kabogohna mongtot bool Mengeus ya tutup lawang si gocaka mengeus ya mah siapa cici putri ngarujadkeun gitu tong hareureuy pot uluh manawi teu aya pangawulaan dalem nah sia teh geus hareureuy teh dicokelan we pipasean teh hiburan Pak hiburan teras ka mana atuh ayeuna teh duka kan ka mana usaha nyiar pakarang keur neuteuk tari ari-ari can aya wewengan tepi ka ayeuna geus aya sabulanan leuweung da mun mati kana mah bedog abdi ngan saetos dipake ngade kuya ieu teh nya mata apes nya apes atuh da ngade kuya mah da percis jiga manehna beungan ponok kerja ayo sawios di dieu cabut nya Kang bedog kayaknya nya sawios di dieu kemangkol isi aja cenung harus ya kan abis wal nya Allah taala tuh nya saha kersa dewa rupina Arjuna aduh kagunturan wahyu nulu mungsur ulah kaget ieu eyang Janaka bingah wa marwata suta marwata wah tasuta bingah kagiri-giri Arjuna Ratane sang resi Nurada pangapunten Kakang Semar amuing haturan kayan Semar sinungkeun pangrasa dewa nuhun pot najis namana gaeng nah makin najis mun cepungkul mah nya eta ngaranna tuh dicokot tungtungna mah pot teu batone malon geura malalep ayeuna kumaha lamun cepungkul mah cep ieu manjang haturan kulan Semah Hong Amar Sanamaya syukur iya Semah kapih katur kalayan Hong Amar Sanamaya Semah kaula aya dina dampa sampean pangresa Ki Arjuna ditarima kasih ulah kaget eyang ngahaja neangan hidup jaga tugas tiyang otipati jagat datu dek masakeun pakarang kontak jeung warangkana atuh ka eyang teh salah sok eta pakarang teh keur neuteuk tari ari-ari